Eta sing jadi pikiran geus jadi bujang parawan, kasepuh tong milaraan komo mun wani ngalawan kasepuh eta jalma pasti ripuh, bakal loba pangabutuh mun teu tobat jadi suluh. Nu jadi suluh naraka jalma kakolot doraka, Gusti Allah pasti murka ngasupkeun kana naraka. Karama kedah ngahurmat mun hayang menang syafaat, tong wantun ngalawan omat, nurut pasti menang nikmat. Ari Rama eta sepuh anu maparin pituduh, nu jadi anak sing rengkuh seneng nepikeun kasepuh. Bapa teh tangkal darojat nguruskeun anak telepat, tiap isuk bapa angkat nyaaka putra teelat. Bapa nyaah ngabelaan anak sieun kalaparan, nyiar nafkah bulan-bulan saacan angkat ninggalan. Nyaahna bapa ka anak kuli nanggung naktak mundak, resepna jan lecet tak mun mikir dugi ka botak. Si bapa sok milarian artos pikeun anak jajan, keur bekel ka sakolahan bijil kesang tina badan. Najan capek teu dirasa, najan ripuh ge dipaksa, ngagunakeun pangabisa supaya anak sentosa. Usaha teu meunang embung, angkatna ti sruk-sruk tidung, neuneuda ka Maha Agung eta Bapa reujeng indung. Indung bapa ngadoakeun ka anak teu eureun-eureun, indung jeung bapa nemplokeun doa jeung harta dibikeun. Sangkan anakna salamet di dunia jeung di akhirat, ti Allah menangna rahmat, ti Nabi menang syafaat.